aset anu biasana satu hari menang 1 juta, ku hari mah teu menang 500 acat. Ieu keur carita nu leutik. Carita nu gede ieu encan jelas, datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri mikiran perekonomian henteu, nyaho teu nyaho ka ekonomi, ka politik teu nyaho santri mah. Sebab nyana mah jadi wali kabeh. Menengnya wali santri ya tuh tenang wae ngitung bae weuy cenah geus supaya balik-balik dalah seuseuh ya padahal mah kolot-kolot duh anak aing geus datang deui bae bah udah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot da aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal Sus loba omong, ada kira ka pondok deui pondok. Meuli ji Samsu kieu. Atuh nyaritakeun politik deh, politik. Nyaritakeun ekonomi deh, duit aing ngambalayak taloba cenah. Geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus. Nah, pang tenang-tenang geus jadi santri geus. Geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasana jangan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi dan teu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Wallahul lazim. Dak masak. Beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapana mah dagang naon gitu ngartoge ngek geus nya naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleuna maroko padahal kesang bapak eta cucu. Tapi juga boga pikiran atuh henteu. Ja bapana ge ikhlas karena Allah. Lantaran cak bapana aing ridho jasa, aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia, komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia. Sia teh keur macaan Quran, ngajelaskeun Quran, hadis, eta teh ucapan Allah, ucapan Kangjeng Rasul. Geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba. Mantep teh coba. Yeay, kolotna ge senangeun ya. Eta teh nyana anu di deuleuh akhirat. Coba sakola. Hayo. Mere duit tak 3 juta jadi ibadah. Wallahu a'lam. Nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam. Datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh. Ye buka tuh hate sia bego. Kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna. Keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat. Masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah, dawahan Rasulullah, dawahan ulama, dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna, memeh anakna ka sorga kudu bapana heula. Amin sa anak sia teu sakola teu mondok. Iya, emang wah gitu. Masya Allah, Karim pohara jasa. Ayo tatanggana, sir ke mana? Dekat pondok. Ye, keke tungguan. Ngodok kantong nunggu jero. Keke tungguan. Bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk. Oh, set 5.000. Cek nanti aing enggak daguan ngodok kantong angel. 5.000 doang. Deres geus mere-mere kan. Masya Allah, mantap kula inget bae, kula mau bejakeun jelemana. Waktu kula keur mondok, aya seorang pengusaha sok mere ka kula. Nah, dek kapanggih. Aya deui urang di nu sok mere. Tek datang ka kula inget bae. Kuari geus mararaot. Bari sok dihadiahan bae ku kula, Bu, aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha. Tah, kuari sok dihadiahan bae lah berarti anu ternyata ge pasti aya.
Telengi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh. Sok mere mun balik sok mere, mun balik sok mere. Aya deui dulur mun da balik menta teh mah. Atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya. Lah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak. Atuh emang na hirup dek di dunia doang. Beuke geus di akhirat. Blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cek pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang kunaon gitu? Ulah kagak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kagak sorga kan? Ji naon heula, ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha. Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun saha? Aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Pak Anu na. Mana tuh rangkulannya? Bari ngarangkul bangar rewas aja kan tuh kasor. Jadi kumaha tuh? Usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran asa kada kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak kitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus dan melikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah kaji ente pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh ente waun teh jeung kiai bejakeun waun teh jeung kiai ente ieu mah berapa mah sorongan mah gaji tilok waun teh bareng teh pan puara tah mah coba pernah ente ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai ente masyaallah ieu ente ente cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teh ka imah kiai. Barang ditanya sih pernah teh liwat ya mah ge. Mun liwat pernah. Eta ge neangan embe. Embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai. Jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai. Je atuh komo nu ngararaji di dieu. Ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain dalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba pernah ngaji ente? Ente. Pernah waun ente? Ente. Pernah bareng teh jeung kiai? Ente. Pernah ka imah kiai ente silaturahmi? Ente. Boh pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teu jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter dicekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering belajar sehat dokter bodoh
guys bukunya nage geringnya nado ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis bisa kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh. Nah ini bukan bagian dokter, coba ke sono ke Jampang Surade. takut ada gaang di dalam perut nih coba. Nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang kaca dasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-ping keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesaknya nanti. Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku. Mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong. Boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu. Mah urang teu percaya bae. Itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai, ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan. Kudu mayar ya mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu gara itu aya penyakit itu bener temeng eta mah ngabohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kan kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kan bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dangan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun deuk lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linimat kana kufur kana nikmat sing hade tamak kikituan tekod masa abaan adra wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa
urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah, ieu teh siksa ti Gusti Allah. Sebagian ngomong ieu mah kejadian alam. Dicaritakeun angin topan deg urang menyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah, siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan. Mungkin bae perzinahan, mungkin perjudian, mungkin bae di dia teh segala kredit dan lain sebagainya. Dia disiksa ku Gusti Allah. Tapi nya nama lain. Ini mah kejadian alam. Ada tuh dahri. Emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba, tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah, siksa titik geus kuduna kitu. Ieu lain kejadian alam, nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age. Tegas ya gitu tak ke Allah, hati-hati kita kembali kepada Allah. Kudu nama di TV gitu, hai para kafir iman kepada Allah. Coba nyana di sel geus lah pokoknya. Nih kan kudu ieu mah kejadian alam deui, Da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa sarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat, aya menan gitu ngaranna, aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge karari itu, ke Gusti Allah dibere angin, henteu Gusti Allah, engke ge ke aya angin, ke gempa. Emang ieu mah wahadi ada tu dahri, walaysat biuqubatin minallah. Lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantak caknya geus pakunu ada ma antum aleh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sensen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kabelah itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalatkeun. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mataan celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia, tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas deui mun teu ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai
nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya li ashabil wajibati alayya jamu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal maca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang keur rada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang ulah seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam.